Kakocap di hiji lemur anu asup daerah Garut, Kecamatan Leles. Tah didinya di hiji lemur nu diriung ku gunung sekitar tahun 75-an. Lahir 2 jabang bayi anu mararontok jeung sarehat. Eta si bayi hirup di keluarga nu basajan tur sederhana. Ti orok nepi ka budak, ti budak nepi ka meujeunna remaja. Nya di saat remaja eta ngelah ka eta budak. Nu hiji ngaranna Sangkon, si Waliwis Bodas. Nu hiji deui ngaranna Dirun, si Kalong Hideung. Eta lanihan teh naapal nepi ka ayeuna. Matak katelah si Sangkon jeung si Dirun sosobatan nepi ka ayeuna. Ngalalana babarengan nepi ka rarumah tangga. Nata kahidupan nu disebut ayeuna zaman milenial, zaman modern. Nya di dieu si Sangkon jeung si Dirun hayang ngilu berkecimpung di dunia maya. Nya timbul hiji ide pikeun ngabentuk dongeng Sunda nyata golodog si Sangkon.